Bismillahirrahmanirrahim. Fal mu'minul kamilu, mangka ari anu iman sampurna. Eta layun sibu tarangan isbatkeun itu si mukmin kamil. Al-af'alal hasanata kana pirang-pirang padamelan anu sae. Wal ahwalas saniyata, jeung tegasna kana pirang-pirang tingkah anu aralus. Ila nafsihi kana dirina mukmin kamil. Walayal tafitu jeung tara ngareret itu mukmin kamil ilaiha kana itu nafsu kana dirina. Fayakunu mangka kabuktian mukmin kamil laha kana eta nafsu eta syakiron anu ngagungkeun. Aya mukziman tegasna anu ngitung-ngitung agung. Bal yagibu balik tasamar mukmin kamil andalika tina itu af'al binisbatiha kusabab nganisbatkeunana itu af'al ila mujidiha kanu ngayakeunana itu af'al wa musyiha jeung kanu nimbulkeunana itu af'al. Mujid teh munsi wa huwa tahari itu mujib eta Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Wa tusgiluhu jeung nungkulkeun ka itu mukmin kamil naon huququllahi pirang-pirang hak Allah. Ayil khirsu tegasna kadedemes ala tawfiyati huquqihi ta'ala kana nyumponan pirang-pirang hakna Allah. An ayyakuna jauh tina kabuktian itu mukmin kamil mujawajahan lihududihi kana pirang-pirang bagian nafsuna itu mukmin kamil eta zakiron anu ingat aya multafitan tegasna anu ngareret laha kana itu hudud bi ayya'buda kuyan ibadah itu mukmin kamil Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala lidatihi karena dat Allah la litom'in lain karena mikahaya bi jannatihi kana surgana Allah au harobin atawana karena mabur min narihi tina narakana Allah. Teraskeun hikmah anu ka-232 anu kamari. Dina ieu hikmah Kiai Musonib ngawartoskeun tingkahna mukmin kamil. Saur kamari mukmin kamil teh kabagi dua. Aya mukmin kamil ceuk ahli zahir, aya mukmin kamil ceuk ahli batin. Mukmin kamil cek ahli dohir mah nyaeta nu iman teu kacampuran ku syak, nu kepercayaanana teu kacampuran ku syak eta disebut mukmin kamil. Ari mukmin kamil anu ceuk ahli batin mah nyaeta iman anu yakina ladang tajalli eta mukmin kamil. Ari ahli dohir mah ngamanan mukmin kamil teh laisa ma'ahu syakkun. Ari ahli batin mah laisa ma'ahu syirkun, beda. Nu imana teu dibarengan ku musyrik. Nu iman bersih tina musyrik jali jeung musyrik khafi, laisa ma'ahu syirkun.
atawa man tafakharu minasyirkaini dzahiri wal batin. Ta eta mukmin kamil ceuk ahli batin, ceuk ahli hakikat. Tingkat keimananana mukmin kamil ceuk ahli dhahir mah iman ilmul yakin. Iman ilmul yakin teh iman anu sampurna ceuk ahli mahjub. Ceuk mahjubin mah iman anu sampurna teh nyaeta nu iman teu dibarengan ku syak. Eta iman ilmul yakin. Anu caang hatena ku nuril akli. Artina derajat jalma mukmin anu mahjub dina kaimananana. Ari ahli batin laisa mahu syirkun anu geus teu kabarengan ku musyrik jali jeung musyrik khafi. Eta jalma anu mana nu bersih imanna tina musyrik jali jeung musyrik khafi. Tingkat imana ti mimiti ainul yakin dugi ka hakul yakin eta termasuk mukmin kamil ceuk ahli hakikat. Yakni imana jalma anu pana ti makhluk sabab tajalli ka Allah. Eta mukmin kamil ceuk ahli hakikat. Nah sebabna mata pana ti makhluk li annahu yanduru bi nurillahi. Karana hatena ningalina teh geus caang ku nur Allah. Ila ma manna bihi alaihi minal khuyur. Kana perkara anu katingali ku manehna kabeh aralus nu goreng. Lawan sababna idhihi tankasifu lahul asya minal khuyur. Sakur perkara nu dijieun ku Allah kabeh alus. Eta tingkat iman kamil ceuk ahli hakikat. Nu alus-alus, nu goreng ge, nu goreng. Sebelum ningalina ku nuril haq. Pana ti makhluk tajalli ka Allah. Nu alus timbul tina jamal Allah, nu goreng timbul tina jalal Allah. Ari jamal gining, ari jalal agung. Mana nu gorengna? Geus di Allah mah nu goreng alus kabeh. Nu alus jamal, nu goreng jalal. Aya bahasa goreng sote dibanding taklif ti Allah. Nu matak jalma anu mahjub ningali kana perkara aya nu alus, aya nu goreng. Ningali untung alus, ningali goreng. Ningali rugi goreng. Mata kalau menaik ingat ke Allah ke rugi dagang teh jigana Allah teh kasipatan ku goreng. Ku cenah majar Allah teh cenah bager tapi aing menta beunghar teh dikeun dibere geus 3 tahun menta. Teu bisa ningali jalal Allah, Pak. Goreng jadina. Mata dinisbatkeun ka jalma nu makrifat ka Allah. Kabeh nu didamel ku Allah nu goreng. Eueuh nu teu manfaat harceuna. Nu goreng, nu alus-alus, sholat syuhudul minnah, tiba kana dosa, tobat ka Allah. Lain ningali dohirna amal alus atau amal goreng, tapi eusina tingkah hate nalika amal alus atau amal goreng. Amal alus syuhudul minnah, tajalli kana jamal Allah, tigubrak kana dosa, tajalli kana jalal Allah, sehingga bisa tobatan nasuha. Tobatan nasuha teh tobat bari sir tajalli ka Allah kana sifat jalalna. Mana nu goreng cu? Mata tina sabab sholat naik derajat iman, tina sabab doraka oge naik derajat iman. Eta keur tingkat mukmin kamil. Ari mukmin jahil mah ya mukmin mahjubin. Boro-boro nu goreng, nu alus gitu jadi alus. Sholat kutol, doraka hayang terus. Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal ya ngaran amal soleh nu hade manarik kana pagawean hade. Coba halus. Dina sholat Allah ngaresudul minna.
dina sedekah Allah ngaresudul minna. Mantap sok aya jalma budak anu tadina bangun gara-gara indung bapana amal soleh jadi mager katarik ku amal soleh. Sebenarnya mah nu alus jadi alus, nu goreng jadi halus. Eta jalma disalametkeun ku Allah tina gorengna dosa karena naon? Karena katulungan kunaon? Ku kaalusan amal solehna. Mata ulah rek eureun migawe amal soleh. Gitu sabab hakikatna amal soleh teh eta teh nugraha ti Allah. Oh bajama anu paeh poso dina neangan ilmu seperti kiai. Waktu neangan ilmu batur loba dahar manehna mah seutik dahar. Batur loba sare manehna mah seutik sare. Ribu tah bapana ribu. Tina sabab gawe alus bapana ku Allah dihargaan nepi ka anak injuna rek neangan ilmu teu kudu hese. Itu. Lu mata prater dengan gerak migawe amal soleh sakamampuhan orang jeung dina profesina masing-masing. Moga-moga ya amal soleh nu ieu teh ngarupakeun warid ilahi nu bakal turun ka urang jeung ka turunan urang sakabehna. Malah urang bisa nyafaatan leluhur urang. Tah kitu mah. Mata aya doa di kiai. Aya jalma gawe hade, gawe goreng santrina. Dan eta santri kusi gawe hade ka guruna. Jeung guruna, Gusti. Moga-moga ku kaalusan manehna ka kuring nu batur waktu henteu manehna mah nyeun kaalusan. Moga-moga diraksa tina kagorenganana amal gorengna. Teu kungsi lillah, insya manehna. Jadi bener. Aya amal soleh anu ngangket dina hate guruna, naon batu waktu henteu manehna migawe. Batur mah mabur tina nulungan guruna, tapi si eta menuleutik nulungan waktu guruna ripuh teh. Batur mau nu peduli, leuwih ka katarimakeun amalna, amal alusna ku guruna. Jadi doa ti guruna langsung basa. Eta teh disebutkeun cek basa ulama mah ditawasulkeun. Lumatak sing cerdas jadi guru. Ningali murid keur sakaratil maut. Dulu doa, ya Allah. Goreng-goreng ge santri teh bodoh. Amal solehna teh sabaraha, dosana tapi gede. Bari amal soleh teh sabaraha teh. Muga-muga sakaratil mautna ulah lila teuing da sakaratil maut ribu. Ku berkahna ilmu Abu Yahya Zakar Ansori. Bodoh-bodoh gesok ngaji kajian ceramah kitab ge ngadekul ieu teh. Langsung pangkoloyor maut kan. Lukun ribu sakaratil maut. Nah gitu. Numatak jalma anu usul ka Allah mah ningali nu didemel ka Allah teh nu awon. Nu sae nu awon ge sae. Nu sae jamal Allah, nu awon jalan Allah. Goreng teh dibanding taklif. Teu salat teh goreng. Bener goreng teu salat teh goreng. Keur nu manggul taklif. Ari budak orok mah teu salat goreng teh. Teu teu taklif. Tah gitu kan. Di wilayah taklif aya alus jeung goreng. Pagawean manusia, tapi geus ka hadrat Allah anu goreng. Mata keur jalma nu makrifat ka Allah, wuku patena di hadrat Allah, musyahadah ka Allah, nu alus-alus nu goreng, alus nu goreng. Tina sabab alus naik iman, tina sabab goreng naik iman aya. Pangari iman teh kabagi tilu tingkah. Aya nu turun terus, aya nu naik turun, aya nu naik terus. Mending mana kira-kira? Mun bisa mun naik terus nih. Nu turun terus munafikin, fasikin nu turun terus. Aya naik turun awamul mukminin nu imanan nepi kana dohrul qalbi, henteu nepi kana suedaul qalbi.
Iman mahjubin naik turun, sakapung tahajud geto, sakapung males. Lalu parku awal dia kamari kesadaran manusiawi, ingat ke makhluk bari ka Allah terpeti ingat. Eta sok naik turun eta iman. Dak sakapung salat ge rasa betah, sakapung tepati betah. Eta mahjubin disebutna. Ada geus naik maka anggar itu kana iman jam'u jeung farkusani beda deui eta mah cekal batin ge geus mukmin kamil. Mimiti mukmin kamil makom wasilin tungtung mukmin kamil muqarrabin. Eta geus nepi ka makom wasilin goreng kabeh ge halus sungkul. Biasanya pemajikan tara nyarekan dina waktu eta nyarekan da makhluk kabeh diatur ku Allah geus nangtukeun lamun aya makhluk Allah nu jadi madarat ka diri kuring hakikatna madarat lain ti makhluk tempat dohir hakikatna ti Allah tangtu uing boga dosa nu teu ka istighfaran sehingga Allah ngadatangkeun madarat ka diri kuring melak cabe moal jadi ponteng. Ieu teh dosa ka saha? Ka indung, ka bapa, ka tetangga, ka anak atau ka santri ka mana? Tuluy istighfar. Henteu nganggap goreng ka pemajikanan. Mikiran ganti moal. Ganti we ku aya gitu. Moal urang ibda binafsik, urang anu boga dosa teu ka istighfar. Jadi gonta-ganti ge angan. Nu ieu getol nyarekan, nu itu getol minta duit, bari teu boga ripu. Lamun dipenta duit bari teu boga nalangsem teu? Lamun bari boga, duitna loba dipenta terus kajen. Cuma duit teu boga minta terus. Nalangsem terus. Dahar hayang dahareun eueuh ripu. Saumur hirup teu si dahar kos malaikat rohaniyin. 11 tahun teu dahar teu maot. Allah nu ngajag-jagkeunana. Ripun teu? Teu. Orang ke karena 3 poe geus ripu jujungkelan. Tah gitu kan. Ya annahu yanduru binul haqi. Jalma anu geus nepi ka iman mukmin kamil, muji terus ka Allah metak ceuk kamari tingkah mukmin kamil teh kahiji katungkul ku ngalem ka Allah. Katungkul ngalem ka Allah. Sabab nu didemal ku Allah sae sadayana, dohirna sae hakikatna, awan dohirna sae hakikatna. Sabab ningalina jalma mukmin kana hakikatul maujudat, lain ningali kana dohirul maujudat. Dohirul maujudatna doraka, tapi hakikatul maujudatna namahan iman terus sabab dibisakeun tobat ku Allah tina dosana. Oh goreng si sok. Kada urang balik kalau sawalikna boro-boro nu goreng nu alus ge teu jadi alus. Sababna hate tukang poho ka al. Tah kitu. Terus dipulak-balik urang. Nah, maka widikan asal cek ahli dohir mukmin kamil laisa ma'ahu sakun. Ya seta cek ahli batin laisa ma'hu syirkun. Ngaran mukmin kamil teh anu geus bersih tina musyrik. Musyrik dohir, musyrik batin. Artina geus Allah anu ngabarengan ka Allah rek nu gede, rek nu leutik, sanajan nu leutik ge geus teu ngabarengan ka Allah. Oh, ngabarengkeun anu gede mah. Naon sababna? Li annahu yanduru binurillah. Atawa binuri ilmillahi, sabab ningali kana sagala perkara teh bari jeung hatena caang ku nur ilmu Allah. Ari akibatna nur ilmu Allah poho ti makhluk tajalli ka Allah. Pana ti makhluk tajalli ka Allah. Nu dohir di makhluk nu Allah sakabehna. Nu alus-alus nu goreng ge alus geus di Allah mah aya goreng sate di manusia karena aya taklif ti Allah. Dicabut taklif mah nu goreng. Jalma edan maling muning kanya ti panyara mah. Dawuh taklif.
Tapi lamun urang manu mukalaf barek balik buka akal maling domba ge diringkus. Boro-boro maling nguling. Alus sungkul ka lumatak yusgiluhu sana'u 'ala Allahi an ayyakuna li nafsihi syakiron. Ningali kabeh perkara nu ditingali alus kabeh dan dinisbatkeun ka Allah. Menya Allah nya nu teu manfaat, menya Allah nya nu goreng alus kabeh. Jauh tina ningali kana dirina. Hartina jauh tina ngareret hadu nafsi. Tuh. Tina ngareret bagian nafsu. Dina salat aya hadu nafsi naon riya. Hayang dipuji ku batur. Dina dagang hayang untung, hadu nafsina untung naon rek nyumponan ka hayang tapi lu mata aya makom jalma nu ruksak urusan duniana malah jadi nikmat sabab Allah masihan kepentingan akhiratna disebutna man'u ainul itu. Dohirna maruksak hakikatna mah jaya eta teh. Aya anu awakna nepi ka begang balas loba puasa, balas diajar amal kana ilmu. Ridho ruksak awakna sabab teu kacumponan naon kabutuh gijina ieu saking naon katungkul ku nyumponan hak Allah. Ridho teh ridho. Urang mah pan dina segala perkara neangan habdun nafsi unggul, bagian nafsu urang. Artiana neangan kanikmatan pikeun nafsu urang. Aing ngaji mah teu nikmat teh. Isuk mah ngaji deui. Teningat eta ngaji ningali kana hadun nafsi. Tapi lamun hayang ningali kana urusan akhirat untung teh lamun ngaos kan. Untung. Ngaos urang ka guru, komor guruna mursyid, untung. Untung kan. Sebab sebenarnya perjalanan jadi ahlillah teh ka lamun kurang rek dibaca ya. Anu kahiji perjalanan mudawamatud dzikri. Mudawamatud dzikri. Mudawamah dzikri teh anu dibimbing ku guru mursyid. Mudawamah dzikir. Dzikir anu dibimbing ku guru mursyid. Lumatak aya bahasa aksir bidzikrillah wasabri jalallah. Lobakeun eling ka Allah sapoe kerejengan jeung rijalullah sa guru mursyid. Artina kumaha? Mayang eling bari dina elingna dibimbing ku guru mursyid. Ta eta. Zikir menang bimbingan guru mursyid. Ta eta perjalanan jadi muqarrabin teh aya 4 tahap kah diringkaskeun dia enggak tahu bingung ting mikir. Perjalanan jadi muqarrabin teh aya 4 tahap. Make bahasa sejen tinu biasa ya. Hiji zikir bari menang bimbingan guru mursyid, lain zikir paya gelut zikir lain. Da zikir bari hatena dituyun ku guru mursyid. Gitu. Zikir ge hungkul ari hatena teu zikir mah. Lain kalah ka bukit deukeut ka Allah kalah ngajauhan Allah. Bahasa sejen kan, bahasa sejen dia. Amal soleh bari mujahadah. Ku amal soleh bari mujahadah. Lu tadi kan tengah reret kena bagian nafsu dirina, nu penting hak Allah kacumpunan. Eta rek sangsara, rek henteu, rek ripuh, rek henteu karasana, kajen. Teu penting urusan diri mah, nu penting mah hak Allah kacumpunan. Geus gitu. Ari salat teh ripuh. Keur macul keur urun heula jelema meni heula. Bentang sejen mah lempeng teh salat ka magrib bisa kalikeun. Salatna lohor asar magrib ka isya jeung subuh misalna teh. Bari salatna teh salat anu lalei teh salat ka mana daek. Terang salat lalei.
salatna nu bari ulin neangan leungiteun rakaat kahiji neangan naon neangan duit teu murag atau kunci imah di mana ya teh rakaat kahiji neangan kunci kadua neangan kunci katilu neangan kaopat mangih kunci salatna salatna jadi neangan kunci salat teh kan jadi rakaat kaopat teh kapangih kunci lain khusyuk ke Allah salat coba salat begitu ari zikir teh kakang kabagi tilu aya zikrul jawari aya zikrul qalbi aya zikrul sirri bahasa zikir teh juga gampang zikir nyakal tasbih subhanallah subhanallah bari jam 3 can salat lohor dan gitu kan ada bahasa zikir jawari pagawean anggahota urang bener cek ilmu fikih ibadah zikir jawari karena salat zikir jawari lamun bener salatna zikir jawari zikir tadi kedua zikrul qalbi lurus tujuan zikrul qalbi lamun tujuan salah dina ibadah teu ka Allah tujuanna kalian Allah eta teu zikir hatena zikrul jawari ngan kosong tina zikrul qalbi lurus tujuan artina zikrul qalbi teh ngajalankeun ubudiyah karena gampang mikir nama nepi ka Allah teh jadi wali nepi ka kudu eureun udud heula ripu ari udud geus nyalu kudu eureun dahar heula sanggup eureun dahar ajengan kitu sanggup aing santri kudu eureun dahar jadi wali pe mana dua zikrul qalbi artina ngajalankeun atawa ngalaksanakeun ubudiyah lurus tujuan ka Allah tembaga tujuan keselian Allah cek bahasa sederhana mah milari ridho Allah lah gitu abdi teh bari cicing di pondok sangsara ge Gusti ieu teh hayang ridho Allah lain hayang keun bae teu disebut kiai ku batur teu disebut ku balik hebat nu penting meunang ridho Allah gitu kalau mau dikorbankan bagian diri dari hayang mah yang beunghar sabias Gusti teu dibeungharkeun ge asal Gusti ridho we ka abdi sanggup paduang gitu sok tara eta ciri kana hadun nafsi ge nah itu ciri aya hadun nafsi sanggup ninggalkeun nikmat dunya karena diharapkeun ridho Allah hirup teh nikmat boga salaki teu nikmat cicing di tempat teu nikmat jadi kiai teu nikmat jadi pengusaha teu nikmat asal Gusti ridho cukup ridho Gusti lain rek neangan kanikmatan neangan manfaat lain neangan nih jangan nuturkeun hadun nafsi ruluna tereret kana bagian nafsuna neangan nikmat wah aing salat mah teu nikmat jadi santri mah teu nikmat nikmat mah mabuk teu nikmat mabur tidinya sabab hadun nafsi lu tinggal tapi lamun rek nyumparan hak Allah mah nyumparan hak Allah karena hayang meunang ridho Allah beda tingkah perjalanan jadi muqarrabin opat tahap hiji zikir bari meunang bimbingan guru mursyid amal soleh bari mujahadah ibadah bari nentang nafsu mun aya riya kewat leungitkeun riya na kurang sabab riya teh haddun nafsi lamun dina ibadah aya ujub kewat piceun ujubna kurang sabab ujub haddun nafsi aya tujuan kalian Allah haddun nafsi piceun tujuan kalian Allah nah eta amal soleh cek bahasa sederhana maka man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa ibadah bali lurus tujuan maka bahasa Indonesia ibadah bari mujahadatun kunaon maka mujahadah teu lurus tujuan ada terikeun lurus sok mengkol ngan sok lempeng-lempeng mujahadah sok lain keur salat ka sawah sok dibalikan deui kana salat eta salat bari mujahadah amal soleh bari mujahadah
Tipono geus supaya balik batur ngaji, ngan sok balik deui da di mujahadahan di lemur. Geus 2 poe balik deui ka dieu. Nah, eta amal soleh bari bahasana eta kan. Ari amal soleh bari tasawuf mah hebat teuing bahasana. Sok ngaji, osok bari mujahadah. Salat osok bari mujahadah. Nah, sebenarnya keur salat teh kalayangan kalau daek ngan sok dibalikeun. Nutur dimuhat nutur mujahadah mah tuluy nutur kayang nafsu salat ria diingu ria. Salat ujub diingu ujubna terus. Tapi salat mah salat ujub terus. Teu mujahadatul mujahadah bahasana kan. Lamun urang usaha mun menang duit rek sedekah osok nyaa, osok di mujahadahan mere sote lain karena hayang mere teu hayang ngan di mujahadahan nu ngahalanganana. Jadi mere amal bari bimbingan guru mursyid itu mal bari mujahadah. Hiji, 2. Sanggeus kitu yadhar laka nurullah. Bahasana datang warid ti al sanggeus istiqomah dina amal soleh bari mujahadatun nafsi maka Allah ngadatangkeun nur Allah kana hatena eta jalma. Yadhar laka nurullah dohir ka anjeun cahaya Allah datang warid ti Allah. Geus datang warid kumaha? Tah nu tadi iman dina maqam silin alus terus datang nur Allah kana hate. Nah, nur akli bagus kaliwat tadi. Ari nur akli mah anu sok mukar mikir. Dibukar pikir salat mikir heula. Salat heula kitu tuluy moe pare mikir heula salat. Eta nur akli, beda jeung nur ilmi. Nur ilmi teh ningalina urusan dunia lepot teu naon, ruksak teu naon, nu penting urusan akhirat ulah ruksakeun. Nu ta'alluq jeung Allah ulah ruksak. Kajian awak ruksak, nu penting hate teu ruksak. Ari urang awak mah blingsik, ari hate ruksak. Dibalik. Batur marido awak ruksak. kurang dahar, kurang naon, kurang gizi. Balas naon? Balas mikirkeun kepentingan hate, bisi teu bisa balik ka Allah. Matak bisa jadi awak megering teu bisa lempang tapi hate mah taruki jeung suluk lancar. Orang kulantaran ngurusna jasmani hungkul di awak anu diurusna kepentingan gizi rohan diri enam jasmani urang ari hate lumpuh teu karasa awak ngajag lumpat 30 kilo sanggup nanek lempang ka Allah saleng kake namru teu bisa usul ka Allah teu bisa ninggalkeun makhluk katena Allah mah hese rek lempang teh kakarasa lengkang gubrak deui cicing deui di dinya gubrak deui tah gitu ya. Nah, di mana geus yadhar laka nurullah tingkat kadua ya tahapan kadua datang cahaya ti Allah kana hate nuril ilmi. Reaksina nuril ilmi nukangan makhluk yang hareup ka Allah tajalli ka Allah pana ti makhluk saklek lumayan tah. Caklek nama teu malire ka urusan kauntungan dunia nu ta'alluq jeung jasmani tapi ningali kauntungan akhirat nu ta'alluq jeung rohani taroki jeung suluk ka Allah. Matak muji terus ka Allah. Tahapan katilu tafna fillahi. Geus datang warid hate jadi panah ti makhluk tajalli ka al maqam wasilin. Geus dikir yadhar lakanullah datang warid geus datang warid jadi panah hate ti makhluk kaopat summa tabqa billahi muqarrabin. Sanggeus tajalli ka Allah panah ti makhluk akhirna Allah ngabalikeun deui karena ingetan orang ka makhluk farkusani maqam muqarrabin geus nepi ka dinya tahap jadi muqarrabin tinggal lempang urang sabab kemarin di Cianjur aya nu naoskeun khusus keula cenah pajigan dia karena ilmu mah geus ngarti wusul geus hayang ngan mimitina kudu kumaha ya teh ngirid heula atawa naon heula ngaji heula abdi teh
Gitu. Bahas bisa kuring diterangkan. Jadi mikir sim kuring seberapa tahap jadi muqarrabin. Nu kahiji zikir, tapi zikir ma'al zikir teh ya zikirul jawari, zikrul qalbi. Zikru sirri na musyahadah ka Allah. Zikir sir. Lamun dina ibadah teh aya musyahadah, sirna teh zikir. Ngan ukur zikir jawari jeung qalbu unggul. Ubudiyah jeung ibadah geus aya ngan abudah can aya. Nu leungit naon? Syarat makjur. Syarat makbul amal naon? Ubudiyah. Sidik ubudiyah. Artina naon? Nu tadi zikrul qalbi. Lurus tujuan, teh tujuan kalian Allah. Syaratna makjur diganjar amal naon? Musyahadah. Sidik abudah disebutna. Zikrul jawari ibadah, zikrul qalbi ubudiyah, zikru sirri musyahadah. Gitu. Zikir. Tadi ngajalankeun ibadah ubudiyah jeung abudah teh meunang bimbingan guru mursyid. Insyaallah malpas moal salah. Ibadahna moal salah, ubudiyahna moal salah, abudahna moal salah. Sabab meunang bimbingan guru mursyid. Nu geus biasa pulang anting antara ibadah ubudiyah jeung abudah. Geus biasa ke Bandung, Jakarta mau salahan. Eureun di Bogor juga di Bandung. Salah eta mah pembimbing anu henteu profesional eta mah. Pancen kamari guru mursyid mah doktor ahli. Itu seorang pakar. Jadi ahli dina bidang naon? Dina bidang taroki jeung suluh khusus. Mulai kalepasan. Namun urang dibimbing ku jalma anu paham jalan, sabab geus biasa pulang anting ka ditu ka dieu. Moal sieun kaliwat, moal sieun sasab, saoeur. Nu sok sarasab jeung kaliwat mah eta mah anu teu boga bimbingan. Zikir meunang tina kitab amalkeun ku sorangan atawa aya nu ijazahkeunana teu nyahoan Allah deui. Sarua we di mutawifan kudu can apalan mah sasab bareng. Guruna sasab urang ge sasab. Ibarat hiji brobi, nu anu hiji brobi ge teu usul dina hiji brobina teh dibikeun ka urang. Sasab patuh-patuh ka Cianjur moal nepi ka Karawang. Sasab di Padalarang mengkol ka Kencas. Tapa jalan artina ka. Guru mursyid teh guru nu usul ka Allah. Lain ku sakadar nepi manehna tapi geus sanggup manepikeun jalma nu teu nepi dibimbing ku manehna eta disebut guru mursyid. Nah, lamun dina nu tadi maka sanggeus mukmin kamil aya mukmin kamil mukammil. Tah eta. Mukmin kamil mukammil. Tilu mukmin teh. Mukmin kabalgi tilu tahap. Hiji mukmin awamul mukminin. Dua mukmin kamil. Katilu mukmin kamil mukammil. Guru mursyid manehna sampurna bisa nyampurnakeun. Tapi baru bisa ngebimbing nepi kalau dimaksudna. Cah eta muqarrabin. Mukmin kamil mukammil teh kabagi dua. Hiji majdubin, kadua muqarrabin. Kabagi dua. Cok catat rek harti rek henteu. Muga-muga we kaharti memeh maot. Ulah kahartina sanggeus maot bahaya. Coba ka maot kan harti mah terus we. Kajen teh 3 menit deui ka maot ka harti geus jadi muqarrabin, maot teh naon? Maot keur jadi muqarrab. Ari maot teh keur dina ujung-ujungna iman, yang waktu iman ngedrop maot cilaka. Syekh Nawawi, Imam Nawawi, tangan kanan Imam Syafi'i. Waktu maot pangkatna wali kutub kan. Kutub teh waliullah pangmulyana. Rajana wali teh kutub. Pangmuluhur darajat wali kutub. Tah Imam Nawawi mah maot keur wali kutub. Adanya tetap naik terus. Urang menang nu nikmat naik iman. Duh boga duit 100 juta naik iman sabab boga duit. Ari geus boga jadi teu boga. Dina keur teu boga duit ge naik geus tinu alus naik tinu goreng. Namun dina kawin mah barokallahu laka wa barokalaika.
berkah keur anjeun nu alus jeung anu teu alus, nu ngeunah jeung nu goreng, nu teu ngeunah berkah. Tina nu goreng dina rumah tangga sing jadi naik derajat, tina nu alus sing naik darajat. Barakallahu laka wa baraka alaika. Bikin naik teh geus rumah tangga urang. Bade teh sugan pulang pruk rumah tangga jeung ki Jayad ceuk istri aing mah komo hatoroh ayeuna mah alhamdulillah geus 20 tahun kawin ka Ki Jayad teh jadi muka syafah. Naik teh kan. Umur namahan tapi makom teu naik. Pinter kok kira-kira. Sakola 8 tahun di SD kelas 1 terus. Mana pinter gitu disebut. Hirup bari bodoh jadi teu naik-naik. Buka budak hiji muhadharah, buka budak 5 muhadharah, maot muhadharah, teu naik-naik kata. Naik kuduna. Tingalina urang mah tuh kana dunia bae ka dieu tujuanana. Dikirna dikir ubudiana leungit, dikir qalbina leungit. Mikirna aing buka budak hiji, buka sawah sakotak, buka budak 2 5 kotak, buka budak 3 1 hektar. Oh, naik ka ieu itu. Teu nyaho hate mah teu naik-naik. Hate naik teh tina muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah, naik teh. Cuman maot keur musyahadah, keur hirup teh musyahadah. Pas 5 menit di ka maut musyahadah. Alhamdulillah husnul khotimah ka. Dina nalika iman kur hebat urang. Tah gitu. Maka mukmin teh anu mukmin kamil mukamil teh kabagi dua, hiji majdubin. Majdubin mah masgufun binuri datillahi. Majdubin teh. Masgufun teh ditutupan, kakerem hatena. Jadi hatena teh katutupan ku nur dat Allah. Payeun katutupan ku nur dat Allah maka yafna an kulli ma siwahu. Nukat anu kasaksi ku sirna nurdat Allah salian ti nurdat Allah teu kasaksi. Boro-boro makhluk afal Allah sifat Allah ge teu kabandungan. Sabab mustagrik billah. Mustagrik binuri datillahi. Tah eta majdub disebutna. Majdubin. Tadi dia lu baka anehan maka wali-waliullah anu katingali harikul adat sararakti teh di badieu ya eta dina ka majdub saw kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi gitu. Hakikatna sagalana Allah larita saceuleuh metu saucap nyata asal hate ngartegeun hadis urang geus 5 tahun ngarteg eta hadir nu dipikahayang ku hate bukti. Maksudna cek Allah aing nu hayangkeun lagi, aing nu bakal nyumpanan lagi. Gitu. Diraksa hatena kakasih Allah, tara mikahayang perkara anu teu dijieun ku Allah keur manehna. Sama Allah teu nyieun duit poe ieu keur manehna, teu hayang duit poe ieu mah. Ari isuk hayang duit poe naon poe Jumat. Kemis mah luput teh inget-inget acan kana duit teu hayang. Teu ngadagoan bari usaha ge teu hayang teh untung. Taruki jeung suluh ka hadrat Allah. Dina usaha aya kasulitan, taruki dina kasulitan. Aya ieu mah taruki teu dituju ka oge, teh nu kareret. Poe Jumat kakara butuh, si orang Allah nyieun rezeki poe Jumat mah. Eta lamun hirup kitu nikmat kan. Moal atuh teu hayang kana perkara nu teu dijieun ku Allah. Urang mah hayang kan Allah teu nyieun. Yang sara diri. Mika hayang tapi lain keur urang, ripuh kan. Kita doa budak-budak Korea. Lamun kira-kira lain keur abdi Gusti tong hayangkeun abdi teh. Ieu mah hayang tapi lain keur manehna ripuh sangsara kan. Kabawa maut jadi kunti gitu. Ripuh. Ulah ya, karunya nya. Nah itu mustagrik teh kakerem teh binuri datillahi. Pana teu ningali ka makhluk ka dieu. Matak senangna hirup mah nalika geus teu ngarenet ka makhluk ka dieu. Haras kajenting otakna pinter, sagalana loba, tapi lamun durat-durat ka dieu mah tetep wae ka. Mal jadi senang hirupna. Bisa
bisa senang ngan hati tenang. Hayang senang jeung tenang mah kudu nepi ka makomah judul ka dieu ya. Itu. Jadi aya jeung eueuh teh mun dina dunya teh dina urusan dunya sarua wae. Aya eueuh keur butuh keur teu butuh, babasaan hungkul nyebut butuh padahal teh mah teu butuh ieu. Tak aya anu usul santri nu sok riado. Cenah Pak Ajengan kumaha ya teh cenah. Muka abdi boga pangabutuh tapi hati teu butuh. Jadi aya teu butuh karena perkara anu dipika butuh. Lisan nyebutkan butuh tapi hati teu butuh. Eta bisa alus jangan begitu. Urang mah kalau teu butuh ke butuh hati. Jadi nyangkar dina hati masalah hungkul. Jadi hirupna sangsara. Padua ka Allah di mana boga masalah. Ari keur teu boga masalah ka mana? Kudu nama yang ngarep ka Allah hate keur teu boga masalah. Jadi unu ka bawah, bener. Sawah ka bawah henteu keur taroki ka Allah henteu. Da masalahna sawah. Ieu mana sawah masalah rempag. Usaha teu payu masalah deui. Balik ka Allah bari loba masalah, teu nepi kan. Kudu keur waktu tenang, tak dileungitkeun seluruh masalah. Kajenting aya dianggap teu aya masalah. Sabab lain urusan penting. Masalah mah masalah, usaha teu jalan masalah tapi lain urusan penting. Teu jalan taroki masalah penting mah, Pak. Benar kah? Ya udah urusan dunia dianggap masalah penting, hirup mah mau tak tenang. Boro-boro pakir sanajan segala loba ge ripuh hirupna kah? Ripuh. Malah ya ketenangan batin. Mata aya disiksa ku aya, disiksa ku eueuh. Ripuhna sarua. Ngarang disiksa ku aya, urang mah aya tong disiksa, eueuh ge tong jadi panyiksa. Ta eta nu hebat mah. Kumaha bisa syaratna ma'rifat ka Allah. Bisa kitu jawabanna. Jadi yang bagja mah hirup dunia akhirat tong lengan dunia nu loba, tong lengan jabatan, tong lengan pinter, geus tong lengan wibawa nu gede, geus ma'rifat ka Allah. Aya teh jadi panyiksa, jadi jama beunghar hebat, kiwa teh terima. Mobil 100 di negara Cina, geus teh inget-inget, ka bawah salat teh ka bawah salat hiji. Boro-boro mobil 100 baju nu dipake ge teh ka bawah nu salat. Ulah boro-boro baju nu dipake, duit batur ka bawah nu salat. Alah balas 1000. Awas, disiksa ku aya, disiksa ku was bahaya. Jadi dinisbatkeun ka hate anu dipingpin ku syahwat jeung hawa nafsu mah aya jadi panyiksa, eueuh ge jadi bohong besar. Aing teh pada segala loba jadi riweuh ieu teh mentak mung segala loba teh. Bohong eta teh. Bohong. Sebenarnya mah lain aya jeung eueuh na Kang tah hate urang lain. Lamun aya syahwat jeung hawa nafsu, boro-boro ukur sakacamatan bana urang ku sorangan, sadunya ku sorangan, moal jadi puas hate nu cicing dina nafsu urang, dina hate nafsu nu cicingna hate urang moal. Ulah disangka boga sangkaan aing mun boga mobil 300 mah salse berhirup teh. Bohong kalau beuki ripuh. Ari pinu ku syahwat nafsu mah aya anu teh nu beunghar tenang, kaburu ngaji ibadah teu tinggalan, eta mah make marifat ka Allah teh. Jadi ayat terjadi panyiksa, malah jadi nulu ditulungan ku harta nu aya teh kan, ada urang kalah disiksa. Mun ditulungan mun disiksa. Ku duit mah aya. Anu ditulungan mah nu pinter nasurupkeunana di jalan Allah. Nu ceuk kamari geus yakinkeun urang eta mah bakal marengan urang nepi ka akhirat ka hadrat Allah ka ditu. Dikubur, ditanya ku munkar nakir, sanoa barengan amal saleh urang. Jadi dahar kurang kemana pada top? Lelungan tadi di dahar kurang kan? Tuh, ini ada harus sate di Jakarta balik gaji. Biak saping-ping bayarnya 2 juta, lain mahal satena, nu ngasongkeunana nu mahal. Dibayar 2 juta, datang kana mobil sare nurutan kieu nepi ka Jakarta, nepi ka Bandung, dahar deui. Jadi 2 juta teh modal nurutan kan, manfaat teh. Lelungan ka urang mah nu disodakokeun mah ku urang 5.000 ka jalma nu fakir miskin keur liwat jadi milik urang jeung marengan urang anu matur anu nulungan urang mending saeutik mending loba kira-kira
tah kari sok tuluikeun ilmuna ka ditu satuluyna teh memikir teu kudu disebutan dihejah ku kuring teu nulungan mending loba mending seutik nana penting kanu balik deui eta kan tuluy ka ditu nulungan sobat balik deui pamajikan anak balik deui bener jangan terlalu mengharap pitulung anak pamajikan bohong anak geus menang warisan kalah meuli mobil ulin ka ditu salat ge kaliwat pamajikan kawin deui so keur sapoe 2 poe ngaduakeun so teh ka dituna ngaduakeun teh wah bohong bohong besar sehidup semati eta mah rayuan gombal eta mah balik kita mah bohong kan mata kekasih sejati mah amal soleh kan geus sebesar tina hasil anu dihasil tina hasil naon pakasaban urang atau nepi kerja keras urang usaha urang kurang kudu dijadikeun amal soleh neangan ilmu tina sabab ilmu lobakeun amal soleh neangan harta tina harta dilobakeun amal soleh eta anu rek nulungan urang jeung nu marengan urang numpang siratal mustaqim sieun sabab dihanap budak neraka cek amal soleh jeung kuring lempang amal soleh digaganong lempang ka siratal mustaqim begitu nyamer neraka jahanam paharem sabna aya amal soleh lu timbul tina iman tadi eta ulah mengharapnya oh tenang we boga sobat can pugu ingetan sobat ka urang tenang boga anak katal Quran can pugu leuwih yakin mah amal soleh nu dipigawe ku urang nu timbul tina iman sehingga ikhlas dina amal eta nu bakal jadi kekasih urang sabenerna tuluy nepi ka hadrat Allah maka ditukeun ulah terlalu mengharap mawa diri lagi teu sanggupeun ieu ulah terlalu mengharap ka santrina oh aing da doakeun ka santri ngadoakeun manehna ge can buku mustajab mungkin diarep-arep kurang geus urang sing loba amal soleh tapi syukur lamun boga santri nepi ka jadi waliullah teu naon tetep di santri mah jadi waliullah nak kumaha ilmu urang sabenerna mah ilmu guruna harap-harap santri jadi waliullah ilmu manhana gitu barokah sabab salah tujuan jadi kumaha jadi wali kumaha guru kencing berdiri anak murid kencing guru lagi lain wali anaknya jadi wali kumaha coba guru lagi tujuan anak karena jahriasan dengan dunia anak santrina bisa jadi waliullah mah tina teh kuala cikopi dicicikeun jadi susu eta santri teh dulu dicicikeun tina teko teh ngeun cai hera jadi cai lamun ilmu nafe jadi ilmu nafe tina amal jadi amal gitu kan tenang aing da loba santri ribuan subhanallah subhanallah nu nyolatkeun ge 7.000 salat mahjub kabeh 7.000 mun lebih ka Allah bohong besar kan kadeh ibda binafsi tinggal kurang amal soleh eta nu jadi kekasih urang sabenerna nu bakal masduran urang di dunya nepi ka hadrat Allah teh amal urang kan ngaji urang sih bener majikan teh daek wil ngaji sorangan aing teh majikan teu ngaji cenah urang gitu ulah terus maju sorangan antep we gitu ngan kurang kudu istighfar astagfirullahaladzim Gusti pamajikan terikeun milu sugan lillah mah yangeun milu istighfar teh dimana ganti hate nu mau ngaji teh ku daek ngaji Gusti mah ganti awakna ngan lamun hate mau diganti awakna ganti we Gusti gitu sesuatu teuing riweuh wah diganti awak dari temilu mah keur naon ribu jadi bang balu kudu manulungan yo jadi bang balu ribu eta mah kumaha Gusti nyangakeun ganti kumaha ge pokona istighfar mah di mana istibdal minta diganti mimitina di mana istihwal minta dirubah hatena Gusti tuluy mana istibdal diganti ku Allah ngeten entak aya istighfar salakina pawajikan jadi soleh. Coba kada istighfar kan.
Wakalah mikiran kesalahan pamajikan. Si teh coba anak ajengan katalar Johar makmum aing teh bilang milihan tapi kieu ieu teh. Ulah Kang geus we ibda binab geus istighfar urang keur diri urang geus istighfar mustajab keur diri urang istighfar keur anak pamajikan keur santri keur tatangga keur mitoha ge mustajab sarua Kang. Eta untungna geus jadi guru mursyid teh. Untung boro-boro pemajikan mitohana ge ka istighfaran untung. Ini ge sok katulungan silih tulungan mitoha boga mobil urang teu boga milu tumpah. Minang tu boga, itu hatu boga, milu tumpah. Milu, dia lu penting bagi. Mau pangharup, dia cicing lagi, boga cicing itu tukang. Dah hormat kami toha. Untung, agak. Matak ayah, mitoha suka surga pada loba dosa na. Di istighfaran kemudian tuna, anu jadi guru mur. Tak gitu, untung lah tu. Ayah salakin di istighfar ku majikan, ayah saking salehna pamajikan nepi ka dosa salakina dihampura ku Allah taala. Eta ge waladun sholihun ya. Ulah matak waladun teu ku al waladun. Eta ge budak mitoha sarua. Ngaduakeun urang. Matak teh anu saleh sugan pangistighfarankeun ku majikan urang. Lumayan, orang tiba bisa istighfar dan ngaji tempat lillah cik neangan manusia soleh itu sugan we bisa istighfar ke urang halus Pak tak gitu Kak. Nu kadua makom kamil mukamil teh makom muqarrabin majdubin ma maskupun binuridatillahi. Nah ieu mah muqarrabin nu kadua ya kamil mukamil teh ieu nu leuwih luhur Kak. Mana makom muqarrabin mah ahadiyatul jam'i wal farqi kasroh bil wahdah wahdah fil kasroh. Setungtungna iman umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepi ka iman kamil mukamil nu tingkatna muqarrabin nu kasroh fil wahdah wahdah fil kasroh tajalli ka Allah teu matak ngahalangan ingetan ka makhluk. Ingat ka makhluk teu matak ngahalangan tajalli ka al eta nu panghebat geus weuleuh kutub ge eta nu nepi ka dinya matak jalma iman nepi ka dinya mata muqarrabin diitung dina hadis Rasul ge ngan 70.000 kali 70.000 umat Kanjeng Rasul kan sakitu kira-kira ku sahabat beak mah kabagian urang pagerageun urang tasik. Aduh lah rawas kan da aya nu kabagean di akhir tiap zaman ge aya Pak. Lamun teu nyieun kutub dina tiap zaman ruksak umat dina zaman nu eta kan. Matak dina khutbah alhamdulillahilladzi khalaqa awliyahu litarbiyati ubadih. Mun awak kutub dina sajaman ruksak kabeh dina zaman nu eta. Kutub teh guru mursyid nu tam dina kamursidanana panghebat-hebata pangkat wali kutub ka kasroh fil wahdah wahdah fil kasroh. Saha raisul muqarrabin teh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq bangun jalma nepi ka makom muqarrabin engke suka surgana jeung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berangkatna ti mana ieu kan? Ti mana? Tina mika cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab aya dawuhan Abu Bakar Siddiq ya kan? Dina naon? Dina mika cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sajaman nafakahkeun sadirham karena rek memperingati maulid nabi rek dibuka riwayat Rasul supaya jalma-jalma terang karena kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rafiqi fil jannah. Kayak bareng jeung kami di surga. Jadi batur kami di surga. Abu Bakar Siddiq.
Rasul mah teu sasauran dina masalah memperingati Maulid Nabi. Nah Rasul mah cuman bahasana kieu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sajal menumika cinta ke kami, bareng jeung kami di surga cek Rasul. Jadi cinta ka Rasul teh modal anu hebat kan. Cinta ka Rasul teh. Kan orang mikir, aya anu mika cinta kanu teu wawuh urang. Kijaed sing dae ka Nyi Hindunnya, tapi teu wawuh daekeun moal kira-kira. Jadi kudu apal heula, teu wawuh ge sipatanana apalan tuh. Jangkungna sakieu, kulit hejo carulang, suarana halon. Oh ban. Aya rada ray-rayan sawer wawuh. Oh wawuh mah. Tak ka Rasul ge kudu wawuh, saha Rasul teh. Jadi harus mengenal Rasul. Kakara aya cinta karo Rasul. Tah eta tidinya. Nu mata ku para ulama dianjurkan peringatan Maulid Nabi teh kan. Peringatan Maulid Nabi. Jadi peringatan Maulid Nabi teh sah hukumna. Artinya dibenerkeun ku agama. Dibenerkeun ku agama. Asal hiji carana ulah bertentangan jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi tujuanana ulah lepat. Tujuanana tong salah, carana ulah salah kan? Itu. Tujuanana rek naon? Milari ridho Allah. Eta nu ringkes mah. Carana kumaha? Nyeueurkeun amal tah gitu. Peringatan Maulid Nabi. Dor nyeun pakalangan judi saminggu. Oh dia muludan tidak. Itu saat mah carana salah. Muludan lamun carana salah jadi bid'ah muludana. Entah kalau disebutkan muludan bid'ah, bener aya nu bid'ah muludan. Nu mana nu carana salah. Itu memperingati Maulid Nabi ku cara pagawean nu bid'ah jadi bid'ah. Tujuanna salah jadi salah. Carana nyeueurkeun amal saleh. Sedekah ka ari masih nafkah ka bojo urang. Sabain inget ya muludan. Nu asal 300 jadi 1 juta merena. Geuning ieu mah leuwih muludan lain. Nyeueurkeun amal saleh. Teu boga duit mah biasana tadarus 3 lamar, 10 lamar. Tadarus Al-Qur'an muludan jadi. Baru ku kitu muji ke ka Rasul jadi. Cara aku muji ka Rasul. Ada kitu muji ka Rasul. Dicontohan ku Allah muji ka Rasul. Awas. Kumaha Allah nyontona? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Pang alus-alusna anu nulungan teh Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cek saya tak cek Kanjeng Rasul ka Allah. Allah kumaha mujina ka Kanjeng Rasul? Innaka la'ala khuluqin azim. Cek Allah anjeun Muhammad yakin nu boga budi pekerti nu agung. Salah Allah. Lamun urang muji salah teh. Allah ge muji nu ada man Rasulna. Kau mah urang jadi umat tapi aku teu muji. Pikir ulah. Batak di zaman Rasul ge aya anu memperingati Maulid Nabi teh rek sedekah teu boga, rek maca Quran teu pati bisa macana ge muji Rasul. Muji ge. Muji hebat. Malah lamun henteu muji teh kaitung henteu takdim. Nah mata kieu tujuan memperingati Maulid Nabi paling saeutik 3. Hiji takdim ka Rasulullah sallallahu alaihi kunyeueurkeun amal soleh atawa muji-muji Rasul. Mulut mabuk maca amin talakuri jironin tau pas biasa sing tamak loba itu. Eta teh ngobrol urang ka Allah dina masalah urang mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi amin tadakuri jironin bidi salamin. Dibaca ku urang. Maksudna naon? Ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi cinta ka Rasul mah belehkeun sakabehna ka anak ka pamajikan kana harta kana duit ge eleh ku cinta ka Rasul mah demi cinta ka Rasul bisa nu teu dibikeun ka pamajikan ditasarukeun di jalan Allah demi cinta ka Rasul nu hakikatna cinta ka Allah subhanahu
Takdim teh ka ngagungkeun Allah nu parantos ngalahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi ada ulah takdim ka Rasul poho ka Allah, musyrik ke ka Rasul. Cebatna Rasul ge anger kumaha Allah, hirup dihirupkeun ku Allah, bisa dibisakeun ku Allah. Takdim ka Rasul teh hakikatna ngagungkeun Allah nu parantos ngalahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuluy diangkat Rasul ka urang. Eta takdim teh ngagungkeun nu diagungkeun ku Allah. So kumaha carana? Muji-muji ka Rasul. Eta kan. Nu kadua menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi ngahudangkeun jalma nu keur sare. Nu sare sina jadi hudang, nu geus hudang sina berkarya, sanes berkarya sina ikhlas dina berkaryana kan. Eta tujuan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua menggugah kesadaran umat Rasul dalam rangka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek bahasa sederhana mah diperingati Maulid Nabi teh supaya hate urang leuwih sadar deui, leuwih mahabbah kana nuturkeun ajaran Rasul kan. Ari ngaji teh tuluy ajaran Rasul nyalehkeun sagala perkara. Rek ulin gini eureunkeun ulin teh sabab waktu ngaji ieu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintana ka Kangjeng Rasul. Nu sare sina jadi hudang, nu geus hudang sina digawe, nu geus digawe sing ikhlas dina digawe. Gitu. Nu can bisa amal sina amal, nu geus amal sing beuki ikhlas dina amal. Eta tujuan peringatan Maulid Nabi. Matak dibahas ilmu-ilmu anu ti Rasul ti ditu. Ibadah ubudiyah abudaya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta nu kadua, nu katilu naon? Menebarkan kecintaan ka Rasulullah sallallahu alaihi supaya umat-umat Rasul leuwih tambah-tambah mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu garis gedena mauludan sabab bulan Maulud terus bulan Maulud kedua ka ilmu tujuanna naon mauludan inget tilu tadi takdim ka Rasulullah menggugah kesadaran umat dalam rangka mengikuti ajaran Rasul. Katilu menebarkan kecintaan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak sifat-sifat nu saya di Rasul teh ku kiai teh nu ngaos dibahas supaya tambah cinta ka Rasul nu akibatna nuturkeun ajaran Rasul. Geus nyaho agungna Rasul ngagungkeun Allah anu parantos ngalahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutkeun takdim kana Maulid Nabi. Takdim ka Maulid Nabi lain datiah Maulid Nabi nu ditakdim kana takdim ka Allah nu parantos ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Lah kitu. Sayyidina Umar sasauran man azama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'al Islam. Cek Sayyidina Umar Lalu papai ti Allah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sajalma anu ngagungkeun kana Maulid Nabi, ingat ngagungkeun Allah nu parantos ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Nu akibatna nuturkeun ajaran Rasul. Ta eta akadim nu eta. Bakon ahya al-Islam, makanya tangah hirup-hirup Islam. Jeung Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Sajalma nu infakkeun sadirham karena rek muludan, rek buka riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi memperingati Maulid Nabi, nu nyodakohkeun sadirham karena peringatan Maulid Nabi, maka kaya-kaya eta si jalma teh syahid dina perang Badar jeung perang Hunain. Boga ganjaran seperti syahid perang Badar sareng Hunain. Coba. Sayyidina Ali sasauran, man azama Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya ila bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah nu jadi Madinatul ilmi, nu jadi babuha lawangna ilmu.
Madinatul Ilmi Rasul Kangjeng Sayyidina Ali lawangna ilmu. Oh, wat. Sajalma anu ngagungkeun Maulid Nabi sehingga jadi sabab naon? Nah, medalna riwayat lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal maot kecuali mawa iman jeung asup ka surga wal dihisab sajadina. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Moal kaluar tina dunia kecuali mawa iman. Nu cinta ka Rasul mah moal maot kufur kan itu cek bahasa sederhana. Sakumaha bodona ge jalma nu cinta ka Rasul mah moal maot kufur. Kata Sayyidina Ali. Ayeuna saur dawuhan Hasan Basri. Hasan Basri teh raisut tabiin. Gegedug tabiin teh Hasan Basri di Basrah. Lamun di Kufah Muhyiddin Ibnu Arabi, besok aku anak Allah teh eta sering majdub Muhyiddin Ibnu Arabi. Hasan Basri ya raisut tabiin. Syukra raisut tabiin wadidtu law kana li mislu jabali Uhudin dahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking ningali kana keagungan memperingati Maulid Nabi, ceuk Hasan Basri mun uing boga emas sagede gunung Uhud, ku aing disedekahkeun kabeh keur peringatan Maulid Nabi. Ah kitu. Imam Fakhrul Razi anu hebatnya sasauranna ka. Kami dinakeun terus. Imam Fakhrul Razi sasauran ma min sahsin qara'a Maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minal ma'kulati illa dhaharat fihil barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min dalikal ma'kul hatta yaghfirallaha li akilihi. Diringkeskeun bahasana ngara tereka arti tahu bahasa Arab puyeng papaikeun hiji-hiji ya teu aya hiji jalma anu ngayakeun peringatan Maulid Nabi ngabahas riwayat hadis riwayat lahir Kangjeng Rasul dina peringatan Maulid Nabi. Didinya aya ada kadaharan. Saja manu ngayakeun peringatan Maulid Nabi tuluy aya kadaharan didinya. Tah dina eta kadaharan teh bakal timbul barokah. Anu dina setiap eta kadaharan mun didahar teh matak dihampura dosa nu ngadaharna teh. Mentok lamun aya muludan dahar ka jenting saeutik ge. Sabab dahareun wae dina eta kadaharan berkah naon? Nu ngadaharna dihampura dosana. Ulah mikir bodoh kan? Komo nu merena sok. Aya kurang ngadahar we. Mikir urang itu. Komo anu mere? Nu ngadaharna kadaharan dina peringatan Maulid Nabi dihampura dosa. Cing Imam Fakhrul Razi. Tilu kah dicatat ngahajayeum mah. Dawuhanna dinu sajen wa in quri'a Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam alama'in paman syariba min dalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja alfu gillin wa illatin la yamutu dalikal qalbu yauma tamutul qulub. Tak perlu HP teh di dieu gawat direkam teu kudu nulis deui wah dibalikan deui saya kudu ngaji deui ke nuludar sing cerdas mah. Ya, lamun dibaca ya. Lamun muludan diayakeun, tuluy dijelaskeun riwayat lahir Kangjeng Rasul ya. Dina eta riungan teh aya cai. Ya kan? Sakur nu nginum eta cai bakal asup kana hatena 1000 rahmat jeung 1000 cahaya asupan. Matak mah beki gelo 10 dan beki alus. Eta berkah Rasul. Jahola qalbahu alfunurin wa rahmatin. 1000 cahaya jeung 1000 rahmat asup kana hate. Mata ku ikhlas kayakeun muludan mah nu beunghar beuki beunghar nu soleh beuki soleh. Tah kitu ka. Kabiteu teh muludan mu. Sia Kang mah. Gitu. Metak batur mah cukup muludan kolektif perorangan ka
Urang mamuludan cukup we sama masjid hiji. Ku sararea geus ngalah tere. Pantu pati loba risikona, alawahan takut risikona. Betul kamari mah muludan di masjid eta mah kolektif sararea. Ayeuna mau ingrek kayakeun muludan sorangan di imah. Wah, gitu betul Kang. Langsung waduh berkah luar biasa, Pak. Hayang keberkahan ahli imah. Padahal muludan mau datang orang ngumpul majikan teu ke bawah, Pak. Benar. Budak ke bawah teh. Inju teh ke bawah. Teu ke bawah. Minum cainan teh. Teu kebagian, mata ngayakeun di imah urang. Supaya ahli-ahli urang kabagian kabeh. Kayak aya geura keteranganna ti ahlillah, ti ahli makrifat ka Allah ya teh ka. Akhraja al-fugillin wa illatin, dikeluarkeun tina hate 1000 penyakit, 1000 kalakuan goreng. Wah, mata tukang muludan beuki ikhlas. Nu hatena sok keheul jadi teu pati keheul. Nu hatena tadi sok resep doraka jadi murangan. Jadi keluarkeun ku Allah. 1000 penyakit hate, 1000 kalakuan hate anu goreng. Di mana nginum tina cai muludan. So. Kalau di bajalan kamai nanyakan, kumaha jangan mau cai. Kalau muludan tuluy diinum musyrik minta Allah berkah lain musyrik cing. Asal niatna urang ulah salah kade. Ulah nanggah kana cai muludan. Urang kalakuan muludan we cenah ke. Haji kemisan tong milu muludan unggul. Oh, cenah sabab minum cai muludan jadi daek ngaji kemisan. Begitu jadi daek ngaji di imah. Yo ngadaguan muludan unggul. Salah dewa ya Kang. Ieu Kang. Eta saur Imam Fakhrul Razi. La yamutu dalikal qalbu yauma tamutul qulub. Sehingga eta hate kulantaran 1000 dikeluarkeun penyakitna, nu gorengna dikeluarkeun, asup 1000 nur, 1000 rahmat, maka eta hate moal maot salawasna ngising dina nalika jalma-jalma parai hatena ge Kang. Eta berkah muludan ge, gabah. Aya deui Kang, sejenak bahasana ngajar ditulis teh. Mara kepaham urang. Aya teu apa kahebatan muludan pan. Teu kabaca kitab. Man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala darahima. Wa khalatatil kad darahima bi ghairiha wa qa'at fihal barakah. Teu sahaja mah nu ngayakeun mauludan. Salah kitu bahasa nu ringkas tanya. Tah, duit dibawa ya. Coba duit muludan atawa digubrakeun tah ieu keur muludan. Pan sok dikumpulkeun tumpang duit sagala. Tah dibagikeun. Itu ka dibagikeun. Tah duitna eta teh lamun dicampurkeun jeung duit anu urang deui nu teu kabawa na pesak. Duit urang menang 300.000 menang 100 perak. Tina muludan 10 bawa ka imah hijikeun jeung 3 juta. Jadi berkah nu 3 juta teh Kang. Jadi rezeki berkah karena rezeki anu teu berkah gitu. Eta hebat. Tuluy kitu marek moal duit teh ngalual dibikeun. Salah. Duit ditiekeun ya Kang, moal duit. Kumpulkeun. Oh, dar peringatan Maulid Nabi. Salahkah urang mah engke dibagikeun deui. Tah dibagikeun kana aya. Sing rata mun hek 1000 ewa. Hijikeun di kana harta urang jadi berkah kayak kamu berkah. Aduh, malah wala tafrugu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan melusok sedekah karena peringatan Maulid Nabi leungeunna moal kosong tina duit kan. Mal dipakirkeun ku Allah tuh. Waduh, ya hebat kitunya, tapi keberkahanana kan pada eta. Keberkahanana. Aya deui ya. Dina dawuhan Imam Jalaluddin Sayuti. Wah. Cek Jalaluddin Sayuti kieu ya juga. Ma min baitin aw mahallatin aw masjidin eueuh ti hiji imah atawa masjid atau tempat. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam anu dina eta tempat dibahas riwayat medal Kangjeng Rasul. Illa hafatil malaikatu fi dzalikal bait awil masjid awil mahallah wal lingkung malaikat dina eta tempat kan. Jadi lamun keur dibahas peringatan Maulid Nabi
keur dibahas riwayat medal Kanjeng Rasul, malaikat lingkung di atas tempat. Oh, dilingkung ku malaikat. Wa shallatil malaikatu ala ahli dalikal makan. Jeung malaikat nu ngalingkung teh careurik menta hampura keur jalma nu araya di eta tempat jeung nu boga eta tempat. Wallah, tak ieu nu hebat. Saur Imam Jalaluddin Sayuti dina kitab Wasail syarah kitab Sama'il. Kayalah pemikiran kitabna lah bisa geus boga hese maca di. Mulina hese di. Allah kudu ka timur tengah mulina ti Mesir. Dina kitab Wasail syarah kitab Sama'il Imam Jalaluddin Sayuti. Jalaluddin Sayuti teh nu nganggit kitab ulama Mesir nu nganggit kitabna 600 jilid mun dihijikeun. Lamun saira ieu sabaraha jilid ieu sabaraha jilid dikumpulkeun kabehanana nu ditaklif ku manehna 600 jilid. Piraku bodo-bodo teuing. Bodoh kira-kira naon? Pokoknya datang ajengan hebat gitu. Can bisa jilid-jilid aja. Ieu 600 jilid. Itu sesauranana. Teu aya hiji tempat anu dibahas di dinya riwayat murah Rasul kecuali ngalingkung malaikat menta hampura careurik kabeh malaikat keur nu boga tempatna jeung keur nu haladir di eta oh kan. Ieu mah muludan karep teh batu dia cenah aing hadir. Barokahna sing ingat ta. Cukup sakitu hungkul henteu wa ammahumullahu birrahmati warridwani. Jeung Allah nyurambahan nyiram ka jalma ahli-ahli nu aya ahli bumi jeung anu haladirna kuna rahmat jeung panghampu jeung karidho Allah ridho Allah rahmat. Padanya matak Imam Syafi'i mah sasauran diringkeskeun ku Imam Syafi'i. Saur Imam Syafi'i man jama'a ikhwanan wahaya at'aman wa akhlaq makanan li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'asiddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Saur Imam Syafi'i saha jalmi nu ngumpulkeun dulurna nyiapkeun kadaharan kosongkeun imahna kursi dikeluarkeun da jawa marek arasu. Ba'athahullah karena naon rek peringatan Maulid Nabi ba'athahullahu yaumal qiyamah engke hudang ti pakuburan dibarengkeun jeung para siddiqin, para syuhada, para sholihin sarta diasupkeun kana surgana Allah jeung Imam Syafi'i. Oh. Di zaman barodo nu ngobrol teh percaya teh kan? Tiba-tiba percaya. Kurang kene keburu lohor kurang kene. Loba kene keterangan nu dibuka kan moal tamat tapi ka Isa oge. Dibuka riwayat kehebatan Rasulullah, keberkahan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta anu paling utama mah. Nu mawi ajaran hikam teh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasimpulanana mukmin kamil teh kang tingkahna teh hiji katungkul ku ngalem ka Allah sabab nu didamel ku Allah hakikatna teh aya nu awon sae sadayana oge. Hiji ta kaduana tara nganisbatkeun amal nu alus kana dirina. Sabab kabeh dinisbatkeun nu alus ka Allah. Wa katilu tingkah mukmin kamil kada demes nyumponan hak Allah. Terang kada demes banget resep pisan begitu kada demes resep pisan karena nyumponan hak Allah sehingga kata tolerkeun sehingga no tolerkeun hak dirina. Kuduna waktuna ieu dahar sawios teu tuang ge nu penting mah hak Allah sampurna kacumponan. Nepi ka ceuk ari hak urang sare dahar ba. Kalau diharamkeun sare teh henteu. Asal waktu nu salat sare. Ya kan sare hak urang, dahar hak urang. Cek Allah fek.
saukuran kebutuhan dahar jeung sare meunang ieu mah teu puguh daharna teu puguh sarena saking kadedemes jumponan hak Allah. Baktur sare urang beunta tuluy ngadua ka Allah teu hayang sare ceuk Allah teh abdi pirage disunahkeun tahajud teh dalin pedah sunah abdi mah pedah cinta ka Gusti nepi ka sare ge teu tibra. Tah lumatak saking kadedemesna nyumponan hak Allah hak dirina katotolerkeun. Ta eta nu katilu. Jadi ngan tilu tingkahna nya. Aya urang mah di tilu ieu teh. Lamun can aya can kamil. Itu kadedemesna kahiji katungkul ngalem ka Allah sabab didamel ku Allah saya sadayana, kadua terangan isbatkeun dirina kana pagawe nu alus ka manehna sehingga dirina dianggap alus tara nu Allah kabeh nu alus mah kuring mah kasipatan ku goreng Allah nu alus kuring nu goreng Allah nu mulia kuring nu hina terus kitu diakukeun ngaku hak diri ngaku sifat diri netepkeun sifat Allah di Allah. Ta eta nu kadua nu katilu kadedemes jumponan hak Allah. Saking kadedemesna nyumponan hak Allah samemeh waktu geus ngadaguan rek naon rek nyumponan hak Allah geus inget wae. Arek ayeuna rek nyumponan hak Allah dina poe Salasa teh tirbo ti Sabtu geus inget. Wasok arek ngaji Kemis geus inget wae ti Jumat. Lamun osok syukur muga-muga kasih mukmin kamil. Yang penting tong kadimatan selagi can jadi mukmin kamil, mukmin wasil, mukmin kamil mukamil. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.